sok aya walapatna komo sapertosim adi kendang sunaria kuna budi sisi pamarti ya kalau yang ini teteh ayo bisa capek ke nih hirup saja. Dari mana? Pucuk pinggiran. Bieu-bieu kan nutukeun di sagong deui. Lagu pupulan. Deui ke apa? Lagu pupulanna bieu teh. Ah nyata atuh geus teu nyaho deungeunah bangsa urang. Geus eueuh rasaan we. Paingan teu dihargaan ku batur da geus teu bisa ngahargaan diri sorangan. Paingan. Mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. Ada bener. Tah eta teh merkosa karya sorangan teh kitu teh. Bener. Ulah waka nyalahkeun batur. Para batur gini kan. Ihdina siratal mustaqim. Naon teh Kang? Eta teh unggal salat diomongkeun dina Fatihah. Kumaha? Hartina teh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng nu matak di mana siling cilaka teh ulah nyalakeun ka pangeran. Da pangeran mah mere beja teh lalempeng anu mengko teh sia. Paingan ke cilaka atuh.
Aku pangeran geus disadiakeun jalan nu lempeng sia mah rengkol wae nya puguh ti kebrus. Ditulisan dina togong truk utamakan selamat dina togong truk nyelap teh mah. Ai supirna balangah mah ngarti ku sruk. Ngerti cilaka. Eta utamakan selamat memilu nongeng deui. Dai Allah mamaha dina sagalana maha adil. Kabeh oge dirikian nu iman nu teu iman oge. Bener. Contona urang boga balong. Kumaha? Wur weh eta para lauk teh dikabalongkeun. Ta anu dibalong teh urang teh maksud teh pan marab lauk emas. Mujair milungakan. Impun milungakan. Kaburui-burui kakeyeup-keyeup milungakan. Bener. Orai kadut oge milungakan. Milu. Malah nu diparaban ku urang teh orai kadut teh ngahakan deui teh kanu diparaban ku urang. Bener. Kabeh milungakan. Tapi di mana dibedahkeun engke? Kumaha? Dipisahkeun pan kun boga tah ieu mah meureun lauk emas. Simpen lagi di ditu. Ieu lauk emas alihkeun ka dieu. Tah ieu mah mujair. Kayu Tah ieu mah orai kadut di podaran teh mah. Atawa ieu mah keuyeub. Tah ieu mah keuyeub. Tah dikitu sia. Sok. Akhir tina pagawean teh. Bener kan? Nya. Ai rezeki mah ngilu dahar. Milu di dunya mah dahar kabeh oge. Boro-boro kitu sasana. Nu mata kumaha atuh sangkan ulah urang ulah dijejek engke di akhir. Ulah dipek-prek engke di akhir. Ti ayeuna kocorkeun deui tah rezeki teh lamun urang meunang rezeki sok jakatan 2,5%. Saat sana dibikeun ka anak jeung pamajikan ku urang ku pamimpinna ku lalaki nyaeta bagikeun heula jakatan. Bersihan heula. Kakara bikeun ka anak jeung pamajikan hartina eta anak jeung pamajikan teh teu diracun. Disalametkeun itulah lalaki nu bijaksana. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i. Ari lalaki teh pamimpin ti eta awewe. Tuh, nu matak panggede-gedena ibadah teh maraban anak jeung pamajikan ku rezeki anu halal. Anu halal, bener kan? Saeusna ka pamajikan kocorkeun eta rezeki teh ka dulur anu teu mampu. Ka dulur ka tetangga. Saeusna ka dulur tuluy tatangga. Saeus tatangga tuluy kanulian disebutna sedekah jariah. Ka masjid mah. Nya, Anu bara main mah. mun mana moal rugi geus. Salamet teh nu aya. Sabab urang barang mere teh teu beda ti urang maledogkeun bal kana temok. Bledug bledag deui ka urang. Jadi sakur pagawean urang boh hade boh gorengna bakal balik deui ka urang. Ka urang. Contona, Makan. urang keur cicing di sisi jalan. Cing. Aya jelema nu ngaliwat. Ceuk urang teh kemana goblok? Kumaha teh malna teh? Lain di teh mah tak goblok anu dikaluarkeun ku urang teh balik deui ka urang. Eta nu ngaliwat teh malik ka urang nyamperkeun jekuk we. Kana beungeut urang. Tak goblok nu tadi teh balik deui teh kana suka ngiring. Jaga-jaga teuing. Teu jaga-jaga teuing. Si orang kumaha mah perbuatan. Cek pangeran oge sanajan sagede siki sasawit bakal karasa deui, bakal kasamper deui. Bener. Nu mata kumaha teh carana? Qad aflaha man jakaha bagja pisan keur manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena. Ulah. Aya eta akan Ditemal deui ku hadis khairunas anfa'u minanas. Panghade-hadena jelema anu mawa manfaat deui ka jelema. Tuh, pang nuliskeun teh Kang Wani. pek pikir. Perlu dicatat ayeuna sila lain gamelan dalang. Silaing mah kari ini tungku bari ini di mobilan. Mobilan kira modal. Teu mikiran modal sia mah.
kali ini timah beredahar kuno hajat ayeuna aing iga ngahibur di dieu ku sia dipegatkeun eta teh sarua jeung megatkeun ti koro ngomong gitu si oreng geus teu ngawiwirang batur sia teh si oreng geus teu bisa dibanyolan menggorengkan ke sesama hirup ulah kitu pinggan moal jangan menjatuhkan nama baik saya moal sekali-kali deui nama ari sugan teh moal ngamek tadi namanya teu ngamek aing mah ngabejaan di dunya mah saling wasiatan mapatahan sabab ciri na manusia cek Allah pangandikan Allah ciri na manusia teh anu kersa di papatahan jeung kersa mapatahan tak eta ciri na manusia tah lamun teu kitu rametuk bayangkeun ku sia derajat manusia disajajarkeun jeung rametuk ku Allah bongan saha bongan urang keneh bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup para rohong pasini teu dijadikeun nya bener kan bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati tuh dengekeun papatah kolot karasa bener aya nama cai da sabenerna mah euy unga-unga suku oge boga bahasa anu karasa ku dirina boga ciri nu mandiri boga budayana masing-masing nya bener paseasa teh jelema kulantaran beda bahasa. Oh beda bahasanya Kang. Contohna ieu mah di urang teh aya bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia. Bahasa daerah. Ari uyah bahasa naon teh? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda aya garam. Bahasa Indonesia. Tah di lemur aya nu teu apal, hiji awewe teu apal kana bahasa Indonesia. Da kurang gaul teh TV radio gitu boga. Kurung batok yo. Masak tanitah ka anakna cing kuat ai anakna pinter bahasa Indonesia dan digawean di Jakarta di toko besi ma ini pasakan pakai garam ulah ujang besi bapak sia teu beukieun mending pakai uyah padahal garam jeung uyah teh eta kene eta di lingkungan keluarga di lingkungan keluarga apa aya kene nu belenggu hitungan keluarga geus kia-kia berapa kurang copot bahasa urang jeung bahasa itu tapi urang copot barangna da barangna mah sarua eta keneh kumaha Malik Yaumidin maksudna sing sok hartikeun Malik Yaumidin nu ngaratuan di poe akhir atawa nu ngarajaan di poe akhir Malik Yaumidin teh teh hartina teh kitu di urang-urang Sunda boga karuhun baheula nepi ka jadi keyakinan dina dirina nyaeta Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Ai Prabu ka saha? Karaja. Hah? Karaja Prabu mah. Da Siliwangi mah eta mah pagawean, silih sengitan, silih pajungkeun teuing saha ngaranna mah. Gelar. Jadi ai Prabu ka saha? Karaja. Aina Malik Yaumidin nu ngarajaan di poe akhir. Hah? Ai memeh Malik Yaumidin naon? Iya, kana bodoh. Teu bisa, lain. Memeh Malik Yaumidin mah Ar-Rahmani Rahim. Ar-Rahman Rahim Malik Yaumidin. Ai Ar-Rahman Rahim naon hartina? Welas jeung asih. Welas jeung asih. Ai moto Siliwangi naon? Welas asih. Sili asah, sili asuh, sili asih. Gini eta barangna mah anger eta. Bahasana nu beda teh. Beda sebutan. Pek jelema anu sili asah, sili asuh, sili asih dawuh Rasul nalika bade maot para sahabat lamun hayang panggih jeung kami di mana aya jelema anu geus nyaahan ka fakir miskin tah kami aya di dinya. Oh, maksudna kumaha ceuk Prabu Siliwangi lamun hayang panggih jeung aing ya
di mana jelema geus silih asa silih asuh silih asih tangaing aya di dinya. Hari ieu gerebeg teh kasurupan ku Prabu Siliwangi hayang nog jurig teh mah. Hayang dewegannya kan. Tah surupkeun eta welas jeung asih teh eta kasurupan ku Prabu Siliwangi. Nyaahan deudeuhan eta kasurupan ku Prabu Siliwangi. Si ngancik dina diri. Sarua jeung Fatihah tadi lamun nyokot barangna. Oh, bener. Brai panon poe ti belah wetan ceuk urang Sunda teh mah. Ceuk urang Arabna teuing. Ceuk urang Sunda. Ieu batu dialungkeun kana cai kecemplung. Ceuk urang Sunda kecemplung sote. Ai ceuk urang Inggris Teuing. Buat teuing ceuk urang Inggris mah kudu. barangna mah eta kene euy. Kunaon make pasea? Sabab ieu dunya sakilobana anu pinuh ku bangsa, anu pinuh ku manusia, anu beda-beda bangsa, aya nu saruana. Naon rasa pek tanyakeun ka urang Inggris aya rasa uyah kumaha? Asin. Pasti asin pasti. Aya urang Irian. Ieu mah urang Afrika we panggoreng patutna. Ya asin meureun. Asin sarua. Asin sarua. Aya gula. Amis. Tuh. Nu matak alo ngayakeun manusia di alam dunya aya nu rekep deng-deng papak sarua. Sajajar pajajaran disebutna. Oh, eta rasa teh. Sarua. Cokot mah sarua na we atuh. Ulah perbedaan ya kan? Ulah dina soal perbedaanana. Persamaanana. Ieu mah pasea grepek antara nu pegek jeung nu mancung. Padahal eta kene sesebutanna mah. Padahal eta kene malah ceuk anekdotna, ieu mah ceuk anekdotna. Bakang. Hah? Naon cek aneh. Cenah waktu nyieun urang Afrika mah cenah pangeran teh harita teh keur ngalewas heula jadi we tutung. Aya anu baruleh. Harita teh teu percaya cenah dijahit we, barukana geus asak. Tak anu geus asak mah urang Sunda. Hideung teuing teu. Ya, Sawo mateng sebetulnya. tuh. Jadi pegek teuing henteu, mancung teuing Teu. dan nu matak lamun aya urang Sunda anu pegek teuing ta eta teh tong diaku. Tong diaku urang Sunda. Aduh, ampun. Nya, Bener Kang. Yang bejakeun ka padaga. aduh, ampun. Tah gitu euy. Jadi atuh kumaha sok bersihkeun hate. Hate bersihkeun. Bersihan atuh urang bersihan baju. Gitu kanya. Bener Kang, kudu Dewek bersih. mah kitu sote ngabejaane ka si lain. Ngelingan. Ulah ka Madinah. Jadi urang teh balik lalajo teh ulah nepi ka polos ngan seri wungkul tapi kudu nambahan Ilmu. sakur perkara nu datang kana diri urang boh nu kadenge boh nu katingali lamun teu jadi ilmu rugi. Aja bawain balik sekolah. Tuh. Tak ieu dongeng ieu teh mudah-mudahan wae cing jadi bahan peledak. Bahan pikiran. Bahan pikiran. Pikirannya. Ngeun. Pikir keselamatan orang tidunya. Ayeuna kuluantaran dina agama we ku beda-bedana geura sok sanajan bari agama beda-beda aliran. Beda aliran. Ngan anu leuwih bahaya pisan aya aliran anu teu satuju kana maksud tujuan pemerintah jeung rek ngaberontak. Nu mata kadulur-dulur nu di kampung bisi aya jelema anu datangna make pakaian-pakaian jiga religius jiga ya kade. Jiga heueuh manehna teh orang-orang religius mung wawuh tah jeung tatangga asupna ka kampung teh susulumputan sing dicuriga ku urang. Kudu aya curiga mah. Kudu bisi ieu mah. Bisi kajadian cara nu geus-geus bisi jadi mamala ka urang-urang keneh. Jadi tamu teh wajib lapor teh di dinya. Lapor.
1 kali 20 jam. 24 jam. Nah, 24 jam teh wajib lapar. Lapor. Lapor. Lapor, oke. Kudu diketahui. Baik dicarekan pege kudu mancung mah. Bener Kang, waspada. Ya sabenerna mah lamun boga salaki kasih eta musibah. Nah, waktu disebut musibah. Musibah Lah jelema mah da urang atuh. Tapi nu matak lamun aya awewe anu nuturkeun ka jelema nu model kitu wah eta mah kapereumpeunnan. Sarua jeung boga salaki kajarikeun nya. Meureun eta mah ngawayahnakeun manehkeun cenah meureun hitung-hitung boga salaki ka nyiru. Ya, nah, abdi jalmi soleh kan. Kan sok nyeri abdi mah nukaran itu sekarang sok nyeri abdi nukaran itu sekarang milik. Heeh. Tak kitu euy. Saya. Nya. Anu penting mah urang saling doakeun nya. Amin. Amin. Si Ari mah kana hianat teureun-teureun ya. Kitu teh euy. Saya. Ini guna diedit. Ulah sakali-kali deui teh ngaheureyan deweknya. Moal Kang ayeuna mah. Isin ku Bapak Wahyu Effendi jo. Isin ku Hiji kolot anu daek tutulung kanu butuh talang kanu susah teh eta anu tanpa pamrih. Isin ku Pak RT. Isin ku Pak RT kan. Isin atuh ku Pak RT. Nya. Ku Eyang Atin. Wasir nasib ibu nenahnya. Naon? Siapa? Khawatir nasib ibu nenah. Oh, heeh. Khawatir ku pamajikan dewe ku ngapoe nganu kuring ngejo maraban semah anu pegek. Alah, ka seniman seniwati nu aya di dieu sok saya tingkatkeun kreativitas urang teh. Kreativitasna Kang. Nya. Dina seni urang kudu bersatu bebarengan hayu saling pajukeun. Nya paya kayak leungeun depan urang teh. Kumaha carana saling pajukeun ka model dewek ayeuna? Akang, Dewek mah mung narima murah ngadalang. nah ari Akang. Wah, anu leutik deh kumaha payuna sok lamun dewek disaruakeun. Kira kebagianana Kang nya. Kabeh kabagean sararea. Ame rata. Nya, keun bae aing mah bulan 5 panggung oge. Asa anu 100 jutaan. Bener Kang. Itu. 4 jutaan pek. Duit gede tenaga. Pek nu 2,5 juta mah ka Pak Asep teruna. Insya Allah karena suka balik ke wayang TBC. Lain ngawayang maneh mah sorangan 2,5 juta teh. Oh, nggak MCA. Nge-MC-an. Gitu. Atina naon hirup mah? Mawe. Rupa-rupa cara hirup mah. Mudah-mudahan kapayun di sini tiasa tepang gede urang sarereanya. Amin Kang. Amin. Alah. Di sini ya sing panjang deh. Menikah reung sorana. Naon? Soalnya di nuki aya sora doser. Di PCD. Bot. Tok. Bukan ada PCD Rafli. Ini suara kayu putih. Bot. Oh, toke, bro. Bot. Oh, Wah, dagang. omak, bro. Angin gede ya. Udah kaget, Bot. Suara tutup tarason. Bot. Uy. Ngawa teh belentuk gitu. Ingat tuh, Bapak bisa nedengean. Bot. Atau manuk beo. Dia kan kompak sih di Temalas. Bot. Hei. Gimana, hei? Oh, Saya sering. aduh. Saya, Kayak gitu almarhum. saya ada Kang Osin. Penting dia mau orang ibu pulang. Sebut. Siap. Gimana, hei? Kasih lain. Saya sering. Tunggu heureuyang dewek, hei. Dewek keur bingung. Diluweng ge mah bawa-bawa deh. Oh, kadekang. Bukan kawani ya. Keur kieu teh nya datangnya alien. Alien teh naon jo alien. Makhluk luar angkasa alien teh. Oh, turun ke dunia boleh kan? Apa sih luar angkasa? Luar mana? Angkasa teh belah mana kadipaten? Begitu. Si ada mah dari alien.
Tibayah teh ngulon. Oh alien teh. Eta teh luar angkasa teh. Nyaleung we kedatangan alien mah aneh. Heeh. Sahanya euy. Luka teuing Kaka. Sa teh nu tadi teh euy. Emokeun wujud seuing. Lamun nya mah Ontong nyalukan ke kajauhan harinya malah laki.